UNESCO. Oh, UNESCO PBB teh ya. Sudah diberi mandat, diakui kesenian wayang itu kesenian tradisi warisan ti nenek moyang. Kesenian yang adiluhung gitu. Yang adiluhung cek urang UNESCO. Cek urang dituk. Di kopi. Tak urang tinggal ngamumule. Eta cek kopi anan geus kitu. Tah sok. Kopi anan. Lagi Indonesia kopi pahit. Cek aing oge. Dewek selenting, ieu mah selenting bawa ning angin, kolepat bawa ning kilat, karek cenah. Kumaha tah? Ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan. Kak, Cenah teuing geus cair, teuing geus acan. Teuing ka Senawangi, abusna mah ka pusat. Teuing ka Pepade pusat. Cenah mah $150.000. walah 150. Tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair. Can cair meureun ka. Lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja, tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap. Itu namanya teung-teungeun. Iya, itu namanya kadedemes. Nya. Iya. Ulah nepi ka nyieun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul. Keur minta sumbangan ka batur aya kaseninan teu nepi. Nya. Didoakeun cing bareuh beuteung. Milu abdi ngadoakeun Kang. Alah. Perlu puasa keur ngadoakeunana. Heeh. Kitu tah. Nya. Iya. Apaan tuh? Ulah kaget, woi. Apa yang Saha? Lain saha-saha ganeng. di mana? Si Ahmad. Aluh, dulu itu. Bapak. Euy. Kadang-kadang sakedeung. Aya buta itu. Aya naon? Lain aya naon, umatak ai lanceuk datang panggeulana teh tuturkeun. Aya kitu. Kumaha we pangalaman mah sia teh sugan aya gagenti aing ke kahareup. Nah, gitu. Imari aing magelaran teh siri ngagoler di handap. Tempo ditanya geuning teh apa sia mah. Begitu ngelajo main bola sih teh. Naon ya? Itu aya buta segede gitu. Amuing. Sampurasun. Uluh, rampes. Amuing. Bangsa naon itu, Pak? Turis di mana adalah ya? Kesa kedap lananya. Saya. Leres itu bumi na Semar. Iya, kan? Anu katelah Yohanes teh. Disingkat nama Hoan. Yo, Nah, sia. jenengan nama Martin, di Semar-semar. Alah. Lain
kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta amuing Wilujeng sumping nun Wilujeng sumping kulan Wilujeng sumping nuhun bade ngaleut naon atuh sieun Cing tawar kang sagala tawis. moal sebeuheun tilu drum Kopi susu, kopi pahit, beli kopi coklat atau cai herang, Cing. Herang mah gitu mumpung melo ka dina belakang. pilih eta mah kantun eta we kapala sini bade ci kopi pahit ci kopi manis kopi susu atau napi cai herang Nu ente. eta kinten-kintenna da seuseuna cai herang ieu mah Keur naon sagala tawarkeun ari eueuh. Pamiko. Sada wabahro gitu dah kerarayang cuy enggak Kaguyun. keleres teh bumina Semar sumuhun uluh nuhun atuh sawios ieu diburuan nah di dieu we da teu hujan ieu moal abus ongko ka imah sagede kicu mah Kuriak teuing ngarempeyak moal teu runtuh imah dewek di jajak kuno kicu leuh mung nyalira kulan uluh nuhun atuh sawios ieu diburuan nah di dieu we da teu hujan ieu abus ongko ka imah sagede kicu mah Kuriak teuing ngarempeyak moal teu runtuh imah dewek di jajak kuno kicu leuh mung nyalira kulan sakieu we saese. bener ieu teh Semar muhun sim kuring bener laras ya kawas nu atoh Pak dek mere keur gorong-gorong gitu Digana nama. geus pangi garan Semar geus pangi eta geus pangi ngaran Semar saeunan dituna nahulu lisung Batara asmara tea lagu naon teh Bang Toyib nah sia teh kabina-bina teuing ta eta deuleu teu apal kana lagu-lagu teh sia Lain Bang Toyib nu kitu mah nya wah. ai Bang Toyib kumaha gitu senang hate teh senang tuh kitu Bang Toyib mah deuleu Bohong. lagu bararohong nya eta Ya, da di bararowangan we. nuhun atuh geus panggih kaula jeung Semar sumuhun dupi maksana ke dupi eta anu pengker teh pun anak putra sumuhun pun anak tete istri pameget pun anak teh lalaki paingan meni goreng patut geus Ari ulah kusuk bahasa Sunda dipake tapi aduh. paingan meni kasep Allah aduh. Nyisiran. Yeuna atuh da aing geus krek cengkat unggul oge sieun. Sieun digulung. Perwatek pangsi. Eta.
Kyai itu anu tukang sami eta ge pun anak putra kene pun anak dawala ngaranna eta nu diiket saha ngaranna abdi sok tong bohong jang tong entong era delecu manya unggah magelaran dengan ukur bohong we jeung bohong abdi banar termos ganti banar bonte kieu ieu teh saderek Semar sumuhun purua kaula domongkap ka dieu teh aya sanes kahiji mah hoyong terang kaula teh kaayaan di dieu sumuhun dupi kakasih teh ngaran mah Kalagunu sumu Kalagunu Hari Gunu teh muncang anungan hiji di jerona teh disebut teh Gunu. Eta mah genu. Genu atuh nu kitu mah. Hari Gunu mah keleci. Aya anu dua, tah nu kitu mah Asep Dampa. Itu make Asep. Teu make Asep Dampa nu kitu mah. Nu sok ngirim lauk. Nu sok ngirim lauk mah Asep Dampa eta mah jeung Pak Haji Apo. Ai muncang anu tilu ni gini Hari muncang mah gunu, hari tukang pencet mah gunul beda saeutik. nah sia mah anu dua dampak mah tanu hiji mah sanglir nah kana siki kanyut atuh tah mah Nasi teh jorang, anak dah lemasna nu kitu mah. Matak dingaranan oge omongkeuneun. Geuning taeun dingaranan teu diomongkeun ku sia. Oh, beda deui. Taeun kana naon nyebut taeun teh taeun kitu. Aya sangkeranan atuh. Kieu ieu teh kaula teh. Gaduh nagara ngan eta di nagara teh keur katarajang rupa-rupa kejadian bencana alam longsor kahuruan lamun musim hujan banjir rupa-rupa can tsunami can gunung bitu heunya teh beja teh baheula oge dina zaman Rasul teh Rasulullah teh nyaurkeun yen zaman harita parantos wancina magrib parantos reup-reupan atuh komo ayeuna mata kudu areling oge ayeuna mah geus magrib nya kitu da barang jadi juk dunya makeun bae teu areling oge da eta mah baheula pisan mata disebut geura areling oge nya tah geus magrib teh da kudu areling bae kitu atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin rakyat pejabat sararea ulah rek patongong-tongong paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gawe bebarengan gitu bersatu kita teguh bercerai kita berai runtuh tah eta runtuh tuh bercerai kita kawin lagi ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan kumaha cenah yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar teh kudu di ruang di ditu tadek dipaehan maksud teh tak kumaha sakitu kumaha upami cepot ieu tuang rama teh rek dibeli ku kaula Allah kabeneran butuh duit si muring aduh nepi ka dianggap doma bapak aing tinggal make tanu nya tah aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh ari hate leutik mah ieu serius wantun sabaraha mung ieu teh nemeneng teh tanukna nya aya reng-rengan aluseun reng-rengan mah pialuseun ieu teh ngan rada budayut mung lakna oge nemeh hiji ning tah
tak itu ulan sing kacumengker Pak ieu teh banyo lain kaula lain banyo serius juga namanya sing hareupan kanya ku sia hareup nya malalaki ngelikeun kumaha maksud teh eta Semar dek dipenta ku kaula rek dibawa ka negara kaula ku kula dek dipuncit jadi turek di ruang di alun-alun keur tunggal bajeg gua yang jelema kitu mah upami salira meriyogikeun Semar sing hareupan heula ieu tah atep sangareupan heula kayaknya sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh ngana ukur sama susu di dinya tapi keur sim kuring moal dek ngejat satunya beas sanajan di dinya kelas A kuring kelas C mun dina domba mah moal gimi ya. tapi moal gimir kuring moal gila ku omak di dia mah sieun ku di dinya di dieu moal sieun ku di dinya tah ayeuna kali nanya di dinya sieun ku di dieu didinya tong seuri da di mah teh hayang seuri ya daun upami laras-laras salira mereyogikeun Semar Badranaya tah ieu jalmi teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumuri hirupna can nyahoeun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat pae lawan saumuri hirupna can nyahoeun digeti sorangan pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat pae sok sing harapan heula eta teh ngomong teh balik teh heeh atuh sok jadi aing teh murid bahanen atuh pasar ikan Cigereleng murid Pak Oro hayang nyaho we aing lah hebat eta ngaleungitkeun ieu pandeungeung aing wet ulu ti Sigero ngagadil nya oge aing kelas C digadil hebat euy moal sieunneun keur dewek mah le hayang nyaho we aing mah naon pagawean sia nepi ka rikat-rikat teuing aing minang latihan minang jadi bobotoh domba beres nya marukana kumaha mun aing tuh sarua jeung Kang Nanang ngeliti urang Cikadut sajabana ti dewek bisa nyukuran domba dewek pinter usik tukang kulin sia teh heeh woi lu udang sia wah ulah tawala tak sia woi musik sia wah tolong sia hayangnya aduh pun lancuk dialungkeun dulu itu udah alah tolong wah ayo kamana si Semarnanya mana tuh heeh eta geuning Sumarna aya aya eta Sumarna geuning deukeut
tusang kai jelema sugan cedek lumpat Kalau kan nyamper ke ya lain ke satria kudu lumpat mah Wah. Sok besi rek newak ngomong penglinduk gitu wala. dek hade dek goreng dua etap perkara teh kudu diolah Nya. aing ngejat mah aing hartina dewek teh teu sumrah hirup teh bener maneh tega dipaehan dina lebah dieu sakuat tanaga ilaing sok gunakeun dek make tanaga naon si lain nah aing mata pedak apan di dunia teh deuleu ya kudu bisa ngabukbak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer di mana geus ngababad alas amer bakal ebreh saha-sahana di dunia teh loba hijab di dunia teh loba kedok loba topeng anu dikedokan ku maksudna keur kapentingan negara jeung bangsa keur kapentingan negara jeung naon kapentingan rakyat padahal eta teh ngan ukur kedok bukti nama loba keur kapentingan pribadina deuleu nah sababna dewe nyarita kitu sabab deuleu ieu hartina di dunya teh anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan duniawiyah kakonengan teuing da anu diudag-udagna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar sieun teu nyatu sieun itu sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun jalma teh di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara Wah, iya leres. Beresieun mengagalak sakitnya juga sato. Nunggu di parut jatang di rumpak ada geus kitu. ayeuna tina soal harta teu kurang-kurang jelema tina dulur pet ku hinis jadi pisah alatan warisan parebut harta Hari jeung teu kakesangan kumanehna mah teh. Pamerean deh. loba jalma anu neangan untung tina enteng cikan gara buktikeun pangaruh sia geus jadi juri gitu teh waduh bejakeun sia urang ucing-ucingan jeung aing Urang pabuni-buni we. nu neangan lumpat ka kidul ucingna geus aya di belah kaler deui Eta Loneangan nu neangan lumpat ka wetan padahal ucing aya di kulon disebut ucing-ucingan da ieu mah kucingnya ucing nyaan nah coba da cek dulu sumang disebutkeun bobodohan da eueuh pika seurih. baheula dijajah ku walana 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang 3 tahun satengah dek ngadon bemetah di dieu tak ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan beh dieuna deuleu aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan ku nafsuna jadi jalma anu teu kaopan teu payaan jalma syirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngabsuk ngabaju biraga sukma kana wujud-wujud jelema geus jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagala pangawasa di mana geus kitu geus karatan hese sok sia jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia deuleu tobat
Lain marukan aing teh nyaho meureun. Marukanana moal ka koreh meureunnya. Salamet deui itu barudak teh cing karunyung deui. Capek-capek silih teungeul silih kebuku kitu ge. Aduh, salamet my father. Salamet euy Masan. Alah, terima kasih atuh. Aduh, Bapak salamet. Muah. Muah. Disebrot eta mah. Alah. Nuhun Pak salamet, nuhun Bapak salamet. Eta teu pernah ku buta, kabur deuleu. Di kumaha? Dijebihan. Ku dewek teu pira dijebihan. Da Bapak mah tong boro hingga jebi na dina teu ge pikasieun. Aing teh geus ngamuk we teh. Naon? Pokona mah aya we mah urusan pribadi. Rahasia pribadi. Ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang. Muruhan naon? Muruhan naon Bapak teh? Si laing teh ku dewek tiba heula di naon tikikirik saperti naon tikikirik nepi ka sagede anjing nya diurus ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon ka si laing dewek inget-inget janji naon kasih lain Ingetan ari boga janji teh sok bohongan. Aya janji Bapak mah kumaha baheula cenah ceuk Bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula saur Bapak geuning bari mapah ka Pungkur abdi lempang Bapak mapah ti payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan Bapak teh dan sieun ti seureuleu Masarek nabeul ka Cikawari. Masarek nabeul ka Cikawari harita teh nya tuluy Kumaha tah? jang ulah ara dibawa ku dewek keunang kege aya buruh si lain bisi teu apa sawarga teh nu dewek heeh bener Yang jaket kulit gini. itu ngan abdi teh kalah jebeng ka si dawalag ningali teh jadawala yeah muduk boga sawarga ge moal apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona raja we ingat raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteu oge si laing teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah deuleu heueuh bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku laing lamun si laing nepi ka mulus rahayu gembleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu Dipilih langsung. bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya coba cenah naon aya kitu mah Mumpung si gareng keur ngojek geus saya. mumpung si gareng keur ngojek tong cenah apaleun sia teh mah sia teh mah tong waka dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar ka bina-bina Jeung harung gampung garelut wae sia teh mah nah si gareng mah pareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja dareweng kita di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa eta teh etis Ya, jadi
Jadi premanisme diangkat deui. Jadi premanisme tadi angkat deui ulah kapan ceu katerangan kitu. Jelema iman, umat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh, bapak-bapak maneh jadi pamimpin. Sakira eta jelema masih keneh kupur. Sebab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung bangsa, nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah. Heeh, tuturkeun ieu urang kasawarga ayeuna. Raja teh keur hararees deuleu jeung wakilna. Nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina. Tuturkeun. Eta teh heueuh gitu. Pokona mah tuturkeun we bapak urang. Buktikeun we ka itu. Henteu ieu mah urang nyatakeun lamun bohong urang teungeulan kudu adi ditu. Heeh kitu. Urang tuturkeun tapak lacak kolot. Ayo euy lah. Aya nu nganyahoankeun di lawang selama tangkep balau pata bala oge kabongohan Semar Astra Jingga dawala moblos langsung ka karaton Bale Mercukonda. Di karaton Bale Mercukonda langsung ka karaton Himawat. Kasondong di karaton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul. Si horeng eusi namah nyaeta keur apruk-aprukan di dunia hayang mibana layang jamus kali musada. Yang akan Pak Haji Bang di Bekasi. Oh ya anak ayah. Menirup senang senang. Tuh gini. Dulu yuk. Nanaonan dari aingnya. Kenapa ini coba gini menuju karulem lain sare tapi iya teh make obat kuat dulu make obat penguat wujudna teh teu bau keur ningalkeun raga badan aya raga lemesna heuh ke urang ngadongeng diuk semah kapihatur moal gene malah jelema paeh maot kitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun buang dahar sampu kabebeng meureun diuk udah teh si seta
nerekan ningali kaketku nerekan ningali Bapak kagungan panoropongan saur Bapak Raja anak berhara reesnya gini lain rees deui itu dulu ningalkeun raga badag kuring ningalkeun kurungna pasti eta korong teh bakal garing nu kaciringan ukur karang nu kaciri teh ngan ukur karang nya pubungnya kang kerung paingan bibirna kerung mata kahandapna ge seueur kurang teu penyakitna da geuning di dieu keur rees tah air raga lemesna teh buta teh nu rek ngalah nyawa dewek dititah ku pamingpina ya buah geuleuh ka bapak lain naon manehna teh maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara tah ku dewek supaya ulah diganggu nya dewek dialah nyawa jadi bapak mah katempuhan butut mau eta hebat bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang. Oh, apal atuh. Nepi ka apal jujutanana apal atuh. Da abdi mah pas sanajan jeung dalang bebarengan da poek teh apal saha-sahana. Poek. Ai bapa mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun. Kumaha tah dina kakawen? Wayang anut maring dalang. Dalang anut maling wayang lain maling wayang sia teh maring gitu nya dalang nut dalang nut tapi kata datang deui nepi ka ayeuna oh gitu cek aing oge sok jak tuluikeun ku si laing jadi raja eusian langsung ngejeng wujud seling abus jadi raja nusa urang jadi wakilna jadi narada malahan si lain teh jadi raja di raja raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarpatian narpati ratu nu ratuan ratu deuleu jak eta geuningan aduh oh kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka si lain aya kitu beunghar ka kolotna aya kitu siapa siap dawala Pak sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah naon ari nitah teh kudu ka ahlina mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana urang teh sagala oge kudu bi naon bi teh bi naon cenah naon bi keyi bi apeuy bi ono atau bi egot atau bi nunuk bi teh naon bi teh euy ai bi teh kalayan bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah ulah karep urang hirup teh si ieu mah nya ojo ngarontok dibere nu kitu mah tuh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa bisi balangkung bekas nyalaan da lain gawe enteng jadi pamimpin teh ya sahabat Nabi mah rek dijadikeun raja rek dijadikeun pamimpin disebutna ge musibah aya-ayana nepi ka totorosol aya naon ka sang tukangna ku hayangna ge geus kaciri boa ngagunakeun aji mumpung meureun dek ngagunakeun aji mumpung dek ngagunakeun aji dolacis heuh era dek kitu mah euy heeh eleh ku adi atuh ari tapi da ieu mah perintah
Hai urang jadi pamimpin teh ieu kudu apa seluk-belukna. Oh, masalah tata negara. Ieu mah perintah orang tua. Lamun urang teu ngagugu kanu jadi kolot deuleu bahaya. Ai indung jeung bapa teh bapa teh tangga derajat, indung teh tunggu rahayu. Tunggul kahuru. Pangeran oge deuleu dugi ka ngelehan anjeun. Moal ngahampura kami ka anjeun, lamun anjeun teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana. Turut kolot heulalanan. Atuh sangsara di dunia senang-senang urang. Sing mikir sia, urang teh di dunia teh sangsara, atuh sangsara di dunia sugan kere si anyur beunghar. Nah sia. Hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun Pamardiano. Nya, pengusaha ongko boga PT ongko. Wah, eta mah segala ahli atuh. Bang bogaeun. Segala nyampak gitu. Heuh tak kitu jadi nitah teh kudu beunghar, Pak. Nya. Da ai mode nu malarat kieu mah wang kana ge kaituna teh segala dicapluk. Heuh nya tak ulah tak ayeuna mah sementara sok jadi siapa pamimpin di dieu. Wayahna. Ai maksudna engke di mana si laing jadi raja, jadi Batara Guru jadi narada dewek nek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap ke di mana datang ka dieu da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahun geus kapanggih ku aing pasti bakal balik ka dieu tah balik ka dieu ieu wujud geus aya nu ngeusian keun hanya lompat ka mana Deuk saha aya nyaho. talayang jamu sekali musada teh kumanehna dibabawa ayeuna teh tah sugane engke dianterkeun ka amarta giringkeun ku sia ti dieu ka itu ka Pandawa urang keur minta buru saya mah da kitu wae hayang aya pamrih saya mah nuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh sia mah nya atuh da meureun ningali gawe heula mana ada kekesangan ih heueuh ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta dan kege pagawean ngomong mah ulah pupur Sabjang. Sok. Pokoknya Du bicara sareng katang tosanana. Rupa teh loyalitasna teh eueuh. Sia mah. nya atuh da meureun ningali gawe heula Mana ada kekesangan ih ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta dan kege pagawean ngomong mah ulah pupur Sabjang. Sok. pokoknya Du bicara sareng katang tosanana. Adik ka adik lanceuk ka lanceuk. Adik ka adik lanceuk ka lanceuk. Akang apal pancakakina eta tah. Berarti abdi ka Batara Guru. Kayak kelihatan kumaha teh pancakakina Pak Batara Guru jeung narada teh mana lanceukna. Jeung manawi Bapak uning ka sejarah pawayangan. Ulangan ukurnya yayasan Padalangan yen organisasi Padalangan aya kana Kurawa teu apal kabeh tanya ke si Agil kayaknya ngadaguan proyek wungkul nah si teh kamana kara ngomong teh nyambung oh sugana nu ngadengeun dina ngadengeunana ge di pareuman meureun heeh wadai kenyete kanu geuleun ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adikna narada lanceukna tuh berarti abdi kudu ka Batara Guru nah apaan abdi teh kasih dawala teh lanceuk Halah. Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung si dawala heula mana heula keneh doma dek ngukut teh kemudian abdi ka doma teh lanceuk si nyamung atuh ngomong teh teh nya
abdi teh lanceuk Sidawala atawa adina si laing teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat dan di Jawa Tengah mah abdi teh adina Di Pamanteb. di Pamanteb mah uing mah yang milu ka Jawa we di lembah dieu mah Tidak balik gitu. Ari boga kahayang teh budak Badung sih. ya saya mah aya kahayang teh budak Badung di belaan galur oge diawut-awut wayahna we si laing narada mere Sidawala Batara Guru alim abdi diperintah ku adi Aduh. jang tugas ti bapak ye dek digugu moal sadajan tugas oge mah ngarugikeun mah rugi geus teh Jenengkeun teh. da teu ngaluarkeun modal sia mau ujug-ujug dijadikeun batur juta-juta adalah Batur miliaran malahan. oh nya juta-juta ka parahu ieu sekian miliar ka parahu ieu sekian miliar atuh lamun kitu mah lain teh usaha lain teh kawakilan aing nya euy Kang ulah waka menta buru ulah pupulur memeh mantun atuh akang. ulah pepulur memeh mantun atuh anu penting mah Pengabdian uyuhan teu bararunghak beuteungna nya euy sok daek teu nyalah teu naon lah Jika nu kapaksa wa. nya Beres udah. tapi hate Pak tapi sing ridho tina hate nya teh henteu tah lamun teu ridho saya marah kumaha pakuat-kuat napas Nahan napas. pakuat-kuat nahan napas mepek bayu siap engke oke sok pindah da kareup abdi tah kitu saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru Sae marah. iya Batara Guru berubah sok mepek bayu cing kuat Bilang jiwa. aka kana rada teu hararayang teuing rada Kanu rada. mimitian teu ngarehab 5 menit Kuat ka berekun kitu cing kuat jang 5 menit teu Kuat. Jo kararoneng. 5 menit karek 1 menit Jauh kene. Tahan. Alah eta bentang jeung manuk si ricit luhur. karek 1 menit setengah sia naon mana kuat teh jo Sidawala ya api-api jalah deu kiti rauk-rauk si dulang ka mana enteuna ka beuteung bapak kagetek goblok Make jeung sile kuatan euy enggak sia mah ele aing mah wah kapaneurian. kapanerian sia Dawala parantos lebet karena wujud Batara Guru. Oh. Alah. Naon sia teh? Lain naon-naon hirup. Keun antap ya. Berarti lelemutan abdi geus kaitu. Aku lembutan masih ngocoblak keneh. Pak, tak itu teh abdi. Sia teh aing teh sia.
Lamun sia lain aing ge lain sia. Lamun sia lain aing oge lain sia. Uluh. Hapunten kulan. Teke. Upami bade ngahukuman abdi teh sen abdi mah aya nu nyanak. Aya nu miwarang tah ieu Semar buktina. Sareng Naon? kemana? Cing. Kumaha? Jangan. Naon aya nu miwarang? Nya sida wala, Dola. Di mana? Oh iya. Dola. Da siapa teu kuat ngareng ieu mepak bayu. Biheulaan. Eta teh si laing. Heeh. La ilaha illallah. Harungan. Kade geus kade. Nah, masih bisa dikitu-kitu atuh. Ditawar. Teh sini najis teuing teu hayar raya yang teh nu kieu pacut. Aing mah Berang wes. wayahna dari perintah kolot atuh. Eta geus. Wayahna jang dek ngagugu sia moal lamun ngagugu dibalikeun deui ku aing ayeuna ge kadunya. Mu ngabebeng wocanghengan. Abdi mah kahyangna teh kanu ceking. Kayak kedulang Nah, sia teh. Hese diuk nu bebeng gitu cara bapak geuning. Ya. Hayo sia. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Sia. Hese teuing sia. Kudu dikitu sugan mah. Wayahna yah teu hararayang teh. Olah. Teu hararayang teh kumaha geus? Murukanana urang. Geus naon? Heuh eta teh geus dipake. La ilaha illallah Bapak. Geus naon? Heuh eta teh geus dipake. La ilaha illallah Bapak. Harorea bari jeung merang kieu ah. Wayahna jang, wayahna. Baru teh merang kira ya. Aduh cilaka euy ah. Tak punuk nepi ka eueuh Sing potongan sabar, gitu. ieu punuk nepi ka potongan ada jeung kolesterol di pah. Eueuh reng-rengan aja mun dina domba mah ieu mah. Wayahna jang wayahna. Perjuangan ya. Kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun. Di mana 4 kali dehem geus beda tak pasti bakal beda sok dehemkeun. Kayaknya. Sok. Tah juga nama tah. Tah geus robah euy. Soknya. Sok. Kakang Copet. ai Batara Guru Kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk. Hah? Kakang Semar Bandar Nangka. Bandar Naya goblok. Waduh bener halimpu euy. Bener demi Allah aing mah. Berwibawa. Unyuk sumanga naon rupiah. Parentah nu jadi kolot putra maksad ngalaksanakeun kana naon rupiah pancen sedap panjenengan hebat euy. Jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak. Ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu itu aing mah. Dewek nepi ka orongoh kieu dewe. Jadi kabar wes. Aing nepi ka kieu ye. Tapi mending eta we. Heeh. Batanya di Sikaston mending eta we. Sok sileng robah. Acung dirobah di geus. Kapanggih ke sia ku dewa-dewa. Engke teh dewa bakal dararatang lamun salse model widadari. Dah heueuh. Widadari euy. Dewek widadari panggeulihna heuh. Gitu wes eta mah. Tong dibawa heureuy ieu teh kolot teh serius. 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 Jeung serimit.
urang jadi raja di sawarga Maniloka teh moal saneng-neng pasti we ukur saliwet Sawarga maniki saya tuh sok ahau ulah dicidukeun kotor sia di Karaton Himawati teh teureui deui we tuh sok ngomong kok sok ngomong montong tarik teuing atuh sia kesal di hatanya tepi loda mah atuh kakak Bapak Semar Madranaya putra pada ngajalankeun pancen ti selera panjenengan jadi wakil rasieta Oyok sumanga Bapak pada dilaksana kenal rupiah pancen selera panjenengan jarangan cucungik si eta kaulan Bapak Semar coba sila dulu paingan ngajadikeun baik kan gua ada kalain ahli nate kieu hancur deuleu awut-awutan wang hancur sawarga dipimpin guru garelo model kieu Gua siapa kena mah aing dek ada gua ada di Amarta, dek ada gua di Amarta buru-buru sia. batu dipusti-pusti di Ai, kan dieu adik guru. Nyembah ka aing. Tiba tangkong tibalik. Akang Paji Tangkor Sampean aduh kudu nyemprung ka kae nyembah ka kaula. Cing balik euy, cing balik euy. Wajah, nggak aja masih lagi anu kudu nyemplong ka dewe nyembah ka dewe euy. Urang mah geuning cinekna mah pikeun ngagiringkeun penjahat. Lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea nyaeta pasti umpatna moal ka mana lintang tingkah negara Kairo Amarta cenah ai heuh gitu kitu Kakang Tangkurak Panji aduh Panji narada kitu belegug
Panji Nurad. mangga kurang sami-sami jalankeun pansen kumaha widadari ayeuna kabeh cenah diri bonding Alah. ulah ka mana karep wae Sok siragaman ke Nyai. kawasan teu di muka urang genti ku Citiis urang pelakan lauk lohan Beres. Widadari cenah umroh itu. Umroh. hah widadari urang dirikeun cenah umroh dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makam Nabi Adam Alah. Saudi Arab Gunul. hah ka mana ka Saudi Arab Gunul Arabia ayo Pilih bade angkat ka Mekah. kitu Kakang Pancinrada ait hayo buru-buru atuh buru-buru Kang bangga itu geuning nurek maehan bapak urang teh datang ka dieu mana Oke ternera aningali ternera aningali kakek nakal kiri-kiri latihan ternera ya aningali ya aya nu ngeusian ku cap kiceup itu wujud urang